nya mah kan di TV di media sosial pan informasi ayeuna aya didinya di tulisanana di berita teh virus corona. Ye, eta teh corona hayu channel corona teh naon teh? Pan arti virus corona Lain burung hayu channel. virus corona teh artina Oh, bet karena celana. atuh lamun kitu mah pamajikan aing ge penyakit eta sia. Sok corona bet kencang. Hei, Gudin. Naon atuh? Ngalamun meh. Naon? Urang tarucing. Sok, tapi naon? Hiji di ala loba henteu sia. Ah, cemen sama kuis. Kuis. Jadi balas, ku aing bisa borokok bu entong. Lumayan kena jebak si Amang itu nu tadi aing eleh. Woi, mak ngade mang. Naon ai mane lieur sih sok ngahau kana eleh meh eleh we sia. Tadi wing eleh. Tah ieu tadi dicocok ku ieu tah. Buru pangebugeun. Si mun kitu naon nya tuh. Goblok si goblok sia. Aing teu wani ngungkapkeun wae ka Kabogoh. Sok sia ditolak. Ayeuna aing cobaan heula diajar latihan ka monyet. Monyet. Sayang, kamu anak aku suka sayang kan Kabogoh ya. Cintaku. I love you. Aduh. Maksudnya. Apa ini gitu? I love you. Anjing. Si mana lewat goblok teh? Cinta anjing. Itu salah satu hari kan batan. Ya, naon? Ya. Ayo gerakan dia. Dia. Naon? Ya. Keur diajar ngungkapkeun cinta aing teh. Kita pun kita kamar ke saha. Ke Kabogoh teu wani. Itu sih kan juga monyet naon. Diajarnya ke monyet. Terus Sugan lancar diajar ke monyet. Ayo kita hari-hari wae si goblok teh monyet oge. kita di mana? Tuh. Jauh tuh ngorotin kecil mah. Ku monyet tapi itu diterima. Aduh. Den, Naon Den? nah ini ada dongeng euy. Peuting urang mapai cai di empang. Mangihan burung ngempur. Jimat sia tah. Eta euy, inget tadinya. Jimat. Inget kang omongan kolot, Den. Cek kolot kieu, di mana lamun aya anu ngagumpur gunung tengah peuting. Heeh. Ulah naon tubruk langsung. Bener eta teh jimat sia. Tah urang teh euy ditubruk. Mata Pas begitu di makan cari, tubruk teh urang teh. Bawa kan caan. Ai pasti buka di caan. naon? Lain kang lieur asa ka Bandung jelema ayeuna. Kumaha. Contohna dibere hujan. Manehna hayang panas. Yang panas. Dibere panas. Hayang hujan. Panas kayak hujan. Hayang hujan. Kumaha lamun dibere hujan si panas kira-kira. Tah, eta mah pasti hayang kopi. Pasti ngopi. Ya, naon, urang teh terucingan deui we, urang mah teh terucingan, ari urang Sunda mah sawoka. Eureui resepna teh siap, aing terucingan. Sok terucing naon? Ya, aing bukan terucing kieu ye. Naon bedana? Pejuang 45 jeung Syahrini. Eta we teu balapan mah jeung Syahrini. Syahrini kan ada ya, Syahrini teh artis. Nah, jauh-jauh teh pejuang 45 ke Syahrini aja. Apa ngaranna ge terucing sok eta mah. Pejuang 45 mah lalaki, Syahrini mah awewe. Bener sia tah. Salah. Rokok lah aing taluk tah. Saluk bener taluk aing mah tah. Yo, ari pejuang 45 mah kan maju terus pantang mundur. Ai Syahrini mah kan kieu. Maju mundur, cantik kayak ini. Bener ya? Diuk. Sok aingin. Sok lawan nama aingin. Sok. Sia tadi 45 jeung Syahrini. Aing menungguna we tadi bujur-bujuran gitu. Naon bedana? Baso jeung bujur. Teu jauh di Syahrini. Nah beda atuh. Adi baso mah buleud. Bujur mah anu buleud. Anu kempes. Salah.
rupa-rupa lah bujur begitu. Salah nggak gitu biasa salah. Tah, Naonnya udah bujur jeung baso. Tuh baju bujur mah rupa-rupa bentukna ari. Baso mah buleut. salah taluk lah. Taluk aing sing naon? Taluk. Heuh. Saeutik bedana ge. Naon sing? Ai baso mah dibalikeun teh. Samplok, Kamplok baso mah. Ari bujur. bujur mah dibalikeun teh. Ah!